Yang abang nginjem duit 200, yang mayar hutang anu nagih. 200 mah bah teu boga aya ge 100. Kumaha? Pembayar 100 ya lah. Era orang jauh poeta. Heeh. Kurang 100 na. Pembayar lah. Pembayar 100 ge berarti ujang buka hutang 100 deui. Nah, boga hutang kumaha? Lieur aing abah. Kan abah nu nginjem duit na ge. Maknya orang jadi boga hutang. Kapan karak 100. Berarti 100 deui di ujang. Good job. Lieur aing mah juk init bah. A few moments later. Yang mana duitnya 100 teh? Aing mah aki-aki teh ngaliriweuh ah. Naon deui? Kapan karak 100. Oh heueuh. Ya, Berarti ujang anu lunas teu boga hutang. nah lieur aing mah tadi mikiran eta kok saeesna. Kan abah anu nginjem ka urang teh maknya. Jadi urang boga hutang. Kapan karak 100 tadi? Karak 100. Ini parah nih. Oh lah bayar. Berarti orang teh lunasnya we nya abah. Lunas anu mah beungeus. Lieur aing mah euy. Aing mah begu gitu nah si abah nu pinter euy. Geus ah. Untung aing dasar budak balago.